Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Retno Evianti dari SMP ITA 5 dalam tantangan Leksa Medas di bulan April ini. Membacakan satu buah karya puisi dalam bahasa Sunda dengan judul Impenan. Saya adaptasi puisi ini dari novel karya Terelie dengan judul Tentang Kamu. Netep pinuh sumanget ngajalankeun kahirupan ieu. Sanajan pinuh ku coba pikeun ngahontal hiji cita-cita. Ngan hiji harepan anu kuring cekel serta niat kasucian dina jero hate. Lengkap pinuh ku kayakinan pikeun ngudag hiji cita-cita. Netep pinuh ku harepan pikeun ngahontal sahiji impen dina ngawujudkeun hiji kahayang. Pikeun mangsa hareup anu gumilang. Sanajan jauh ti tingkulilipan harta moal eureun kuring ngudag cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.